Mitra nuju ngadangkeun dongeng enteng pangbeberah mana. Atuh para mitra anu mana Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ke-52. Kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Upami hoyong ngadongkeun dongeng utama para mitra buka playlist Mang Jaya Official. Aya carios nyaeta namina Nyiliwuri alias Juri Gulu teh para mitra. Sareng Gobang Naga Sakti atuh para wargi mangga nyangakeun bae. Kasugri kaum dangu di mana wae ayana nu mika cinta dongeng-dongeng Mang Jaya Official mangga nyangakeun eta-eta hiburan pangbeberah mana. Ayeuna mah nembe bagian ke-52 para mitra sadaya. Sadayana kirang langkung 86 episode para wargi dibocorkeun deui Mang Jaya. Namun hoyong tamat mah di playlist para mitra. Buka playlist Mang Jaya Official hoyong dongeng anu paras aya eta tangtos tamat. Ayeuna urang teraskeun Cipanon Indung karangan Ki Leuksa dina bagian ke-52. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna urang teraskeun deui para mitra sadaya nincak bagian ke-52. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Mangga urang teraskeun. Para mitra kaum dangu, sugana ngahulang deui inget ka pamajikan nu kolot jeung anak-anak. Manehna teu buru-buru nyarita bingung jeung hatena ngadak-ngadak pating sarebelak teu puguh rasa. Beungeut anakna nu tilu pilih genti pating kolebat dina kongkolak matana. Naremongan jiga nu ngalelewaan, renghap sugana narik napas jero, tuluy ngusap beungeut sarta pokna. Min sing percaya akang moal ngaletak ciduh. Bareto geus janji ka Mimin yen akang moal nincak deui ka imah pamajikan akang nu kolot. Sabab akang geus neukteuk nyieun anggeus. Moal rek datang deui ka manehanana. Sing percaya Min, ulah hariwang. Aya paripaos neukteuk leukeur meulah jantung cenah Min. Sing ulah kapanggih deui. Abdi percanten ka akang margi abdi tos terang kana sifat akang anu tiasa nyepeng janji sarta pageuh nyepeng kasauran nu tos kedal. Tapi nu dipika hariwang ku abdi sanes akang nu angkat ka ditu tapi palaputra akang nu bari sumping ka dieu. Parantos kasawang ku abdi tada teuing benduna ka abdi. Yakin bakal ribut Kang. Mimin bisa pisan nyaritana nu memang mata kaharti ku sugana oge. Jadi kumaha kahayang Mimin ayeuna? Muhun saena mah ngalih we ti dieu nu langkung sae mah atuh Kang. Ngalihna teh ka Jakarta supados langkung aman. Tah kitu kahoyong abdi mah. Mimin beuki tegas nyaritana lantaran hayang aman. Ulah aya nu ngaganggu, nupang dipikasieun ku manehna teh lain darta tapi pihakna Ibu Wati. Hari jauh-jauh ka Jakarta mah ke heula atuh Min sabab akang teh pan gaduh perusahaan di dieu. Lebar temen mun ditinggalkeun mah. Sugana bingung sabab perusahaan manehna keur ngahangkeutkeun hiji kagiatan pikeun ngaronyatkeun panghasilan. Muhun ka hartos nanging naon hartosna kagungan perusahaan oge Kang? Ari mata kriweuh sareng kaweur mah. Margi dina hiji waktos mah tuang putra nu tilu teh bakal nyusul ka kantor. Sarta akang moal tiasa saterasna ucing-ucingan. Dina hiji waktos mah bakal kapergo, bakal patepung sareng palaputra. Atuh saja biti kitu saha nu terang anak buah akang aya nu comel, lajeng ngabocorkeun rusiah urang. Kumaha mun Bu Wati ngadalak ka dieu? Abdi mah teu hoyong aya kajentenan kitu. Sugana teu nemal deui. Manehna mikir omongan Mimin, dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun. Tetela aya benerna, manehna teh moal salilana aman, moal bisa nyumput dinu caang tuluy-tuluyan, sabab hiji mangsa anak-anakna bakal manggihan manehna di mana bae, sabab ekol jeung alesan teh aya beakna. Kumaha ka hartos atanapi henteu Kang? Mimin teu sabar. Kemin akang rek mikir heula. Ulah rusuh teuing mutuskeun bisi matak rugi ka urangna.
perkara usul mimin katarima ku akang ngan moal waka diputuskeun itu yeuna. Sabar we lanan. Bari narekahan Sidarta, urang bari mikiran masalah ieu, rek sing tenang-tenang heula lanan. Akang rek meuli kaca mobil ayeuna da butuh, sing ati-ati we nya di buminya. Mang atuh emutan sing apik supados hasilna sae, Kang. Jawab Mimin rada marah mai bunga. Lantaran najan can diputuskeun ge usul namah geus ditarima ku salakina. Mimin gede harapan yen dina hiji mangsa manehna bakal mutlak ngamilik Sugana moal direwong ku Buwati jeung anak-anakna sabab ari ayeuna mah Sugana teh can nyekel putusan nu mutlak da Buwati can diserahkeun. Saterusna Sugana ini trek ngomean mobilna rek ngaganti kaca nu ancur teh. Sedengkeun Mimin buru-buru asup ka kamarna, panto hareup dikunci jandela ditulakan. Sabab hariwang bisi Sidarta ngabongohan. Sanya nama imah Sugana teges aya nu nalingakeun, nyatana ti pihak nu wajib nyamar jadi tukang loak. Maksudna nalingakeun bisi aya nu datang kadinya. Sabab cek taksiran polisi mah cenah dina hiji mangsa Darta bakal datang deui kadinya, pikeun ngajalankeun niatna nu jahat. Tapi aya nu nalingakeun teh ku Mimin teu kanyahoan. Atuh manehna teh teu ngarasa aman sabab bisi Darta datang ka manehna rek nyiksa. Cag urang tuna heula ka ayan Mimin jeung salakina ayeuna urang kocapkeun Darta. Sabada dibebaskeun ku polisi, Darta rurusuhan balik ka imahna. Barang datang tuluy beberes boga niat rek pindah ti eta tempat. Sabab ti kantor polisi keneh geus aya rencana pikeun males pati ka Mimin. Sanggeus segala rupa tarapti leos indit bari mawa barang-barang nu biasa dijingjing. Dijigjug da imah aji urut kenekna bareto, barang serog ka imah aji Darta dibagiakeun ku pribumi. Nareka mana Kang jiga nu punung? Ceuk aji bari mureleng kana koper gede jeung buntelan. Ari Darta gek diuk dina bangku, kesa ngucur meni nyorolok bakat ku cape. Ji, akang kacilakaan ji lah. Imah dijabel ku nu bogana sabab akang geus teu kuat mayar sewaan ieu teh. Atuh sajabati kitu beungeut akang ruksak pada nampilingan ku jelema garelo gara-gara hiji awewe nu kurang ajar. Ceuk Darta bari ngusapan pipina nu karasa keneh nyanyautan. Harna kunaon Kang? Saha nu ngabinasa ka akang teh? Kurang ajarnya make nyiksa kanu teu boga dosa. Kumaha tuh teh Kang mimitina? Aji watireun ka Darta nu barengep tapak nyiksa. Kalayan teu asa-asa barabat Darta nyaritakeun lalakona ti mimiti kadatangan deui ku Biwa Sarmi. Tug nepi kadanget harita. Ditetek taya nu kaliwat sangkan kahartieun ku Aji. Aji meuni gogodeg manehna milu keheul ka Mimin anu geus ngahina ka Darta. Tetela kurang ajar mun kitu mah Kang. Wajib diwarah awewe kitu mah lah. Sabab teu boga rasa-rasan, teu boga rasa rumasa jeung tapi ari Bi Sarmi ka mana ayeuna atuh? Nah tu balik deui ka imah akang. Aji panasaran manehna nanyakeun Bi Sarmi. Nyaeta Kang bingung teuing ka mana nya da tadi teh kapaksa we ditinggalkeun di ditu. Sabab akang mah hariwang bisi pada newak manten. Buktina we memang teu salah akang teh pada nampilingan disangka bangsat. Untung polisi adil jeung taliti teu kapangaruhan ku jelema-jelema garelo. Nu akhirna akang dibebaskeun. Darta ngarasa bunga hatena sabab polisi teu samarangan ngerem jalma. Nyakeun tukang lah, sakitu mah jamak we da lalaki. Ngan kuring mah panasaran yeuna narek kumaha atuh karep akang ayeuna. Naon sababna ninggalkeun imah bari jeung rusuh? Kieu ji akang teh nya. Kahiji akang teh geus teu bisa mayar sewaan imah. Kaduana sieun disusul ku salaki si Mimin. Saterusna akang rek minta tulung ka maneh, sangkan akang bisa milu sare di dieu keur saheulanan we mah. Syukur-syukur lamun bisa salilana milu di dieu. Kajieun mayar sewa jiga nu kanu sejen we. Tapi lamun teu bisa mah mihape barang-barang we yeuh. Tak kitu maksud akang teh ji. Jawab Darta Daryanaker, manehna nerangkeun pamaksudanana ka Aji. Ari sakalieun akang mah teu naon-naon asal mantuan nyewa-nyewa we da. Ieu mah teh meunang nyewa ti Haji Ilyas. Keun ulah ka mana-mana, di dieu we jeung kuring atuh da moal disaha-saha. Taina rek kumaha karep akang saterusna narek narima kana perlakuan ti si Mimin kitu. Ya syukur ji, akang greug-greug atuh ayeuna mah. Soal si Mimin memang moal diantep sabab akang teh nyeri hate. Kahiji nyeri hate ku lalampahanana nu nyelewer ti salaki. Ngalayanan lalaki sejen, atuh kaduana asa dihina we ku kajadian tadi. Jeung asa dipiternah we nu lain-lain. Padahal akang teh geus teu hayang urusan jeung manehna teh. Da geus lain-lainna deui.
datang ka imah ge lain ngahaja nepungan manehna tapi nganteur Bisarmi nu rek neangan gawe. Teu disangka yen pidunungan Bisarmi teh geuning si Mimin. Munyao malah moal daek ceuk Darta kaduhungeun. Terus kumaha carana Kang? Cing kuring hayang ngabantu kieu ji. Sanggeus akang mernah ayeuna pisan rek init ka imah si Mimin. Maksud rek nitenan kaayaan di ditu. Nu saterusna bakal ngayakeun hiji tindakan pikeun ngawarah si Mimin. Langkah mungaran akang rek ngirim surat ancaman ka manehanana sangkan pikiranana kawer jeung gugup. Tadina kaayaan gugup akang rek neruskeun rencana ku jalan asup ka imahna rek nyiksa si Mimin nepi ka ruksak kitu we ji. Tapi sing waspada Kang ngancam ku surat teh sarua jeung ngagamahan kumamun lapor kan wajib pan akang bisa cilaka. Haji Hariwangi. Kaharti ku akang ge tapi akang teu sieun. Sabab akang geus boga rencana hade pikeun nipu pihak nu wajib. Pokona mah niat akang bakal laksana kalayan lancar. Ji. Darta geus buleud kayakinanana. Yen manehna bakal hasil maksud jeung teu sieun kapanggih ku nu wajib. Saterusna Aji nyarita deui. Nyok aja natur teu kumaha terusna Kang? Haji nanya. Saterusna kieu akang minta tulung ka Aji sangkan daek mantuan ku jalan nyadiakeun oplet. Ari sabab lamun akang geus hasil ngajalankeun rencana perlu kabur nu sagancang-gancangna sangkan teu kasusul. Tak kitu maksud akang teh. Kumaha sanggup atawa henteu ji? Nya sanggup Kang hayu urang jalankeun, jawab Aji tegas. Saterusna mah Darta jeung Aji arinit harita satuluyna dijalankeun kalayan lancar. Sarta tumibana ka pihak Mimin sakumaha nu geus dicaritakeun ti heula. Ayeuna kocapkeun isukna Darta jeung Aji geus arinit deui ka imah Mimin mawa oplet jiga kamari. Maksud nu ayeuna Darta rek ngintip Mimin di teangan bongohna lantaran rek ngajalankeun niatna teh. Tapi bari ditegas-tegas palebah tangkal mahoni aya tukang loak nu melong ka imah Mimin. Sarta luak lieu kawas aya nu di teangan. Reg oplet Darta eureun di hiji tempat. Manehna apal kana beungeut tukang loak da kamari basa di kantor polisi kungsi tepung. Nah eureun di dieu Kang. Teruskeun atuh kagok ceuk Aji. Cicing ji itu tempo tukang loak nu diuk dina akar kai. Akang apal kana dedegan jeung beungeutna eta mah lain tukang loak asli, tangtu polisi keur ngintip akang. Jadi yakin si Mimin lapor kan wajib. Da buktina aya nu ngintip tuh. Darta ngarasa yakin yen eta teh nu keur ngintip ka manehna. Atuh Aji ge reuwas beungeutna pias. Kumaha tuh ayeuna Kang? Naon kudu dipilampah? Balik ji. Ulah mau oplet bisi babariting kapanggi. Tuluy urang mipir-mipir temok nu kabelah kitu tuh karabuni. Mun tukang loak aya keneh di dinya, urang kudu waspada ulah waka asup tak kitu we. Hayu tuh urang nu heula oplet di buni. Geleser oplet maju lalaunan tuluy balik deui nyingkahan polisi nu keur nyamar. Sanggeus ngarasa aman Darta jeung Aji tarurun tuluy laleumpang mipir-mipir temok belah kaler. Atuh leupas tina panalinga anu berwajib. Sabab make jalan tukang nu memang buni sarta geus apal kana kaayaan di dinya da kamari geus nitenan kalayan apikna keur. Salakina moal burung geus idit ka kantor lantaran mobilna eueuh. Urang bakal leuwih laluasa mun bisa asup ti lawang dapur. Ceuk Darta bari sasalingkeran kanu buni. Di jalan henteu katempo. Harusna mah ulah ayeuna Kang. Sabab dina hasilna ge matak bahaya ka hiji beurang. Kurang laluasa kaduana aya nu ngintip teh. Moal hasil kaya kieu mah. Haji Hariwangi. Tujuan ayeuna neangan jalan nu hade pikeun asup ka imah. Teu kudu ka jero ayeuna mah da memang matak balai atuh. Jawab Darta bari reg eureun sisi tembok. Panon melong ka palebah imah Mimin, tetela janela jeung panto narutup jiga teu aya eusian. Narutup Kang? Keur areueuh kitu? Nya jiga nama moal burung areueuh di imah. Tapi keun bae da teu butuh ayeuna. Sidikeun we itu tuh tembok nu dicat hejo. Luhur atawa henteu. Bisa diluncatan tau moal. Darta nunjuk kana tembok tukangeun imah ku Aji diteuteub sakedeung. Handap Kang babari diluncatan sakitu mah terus kumaha? Peuting engke urang ngaliwat ka dinya. Kudu asup ti lawang dapur ngarah aman. Akang moal kapalang najan aya salakina gerek sakalian we dibabad jeung salakina. Syukur-syukur mun Aji daek milu ka jero. Ngarah bisa nyiksa hiji sewang, ceuk Darta jiga nu ngabawarikeun pisan. Ah, kumaha engke we Kang mun kaayaan ngidinan tangtu milu. Heuh syukur, ieu aya urang balik deui ah. Teu panjang mikir, duanana geus baralik deui nyampeurkeun oplet.
barang geus tepi dius ninggalkeun eta tempat teu rarat-reret deui kanu sejen bisi matak nyurigakeun. Kocapkeun peutingna Darta jeung Aji geus arinit deui sarta sadia gegendir jeung peso balati pikeun nyiksa Mimin reup lampu di pipir pareum. Ku Aji hasil dibaledog ku batu segede muncang. Celeng Darta luncat ngaluncatan temok tukangan imah dituturkeun ku Aji katayep duana ngadeuketan panto dapur. Barang geus tepi ku siwal ngabijilkeun alat tina beusi dipake nyokel panto. Porobot engse rujad. Berai panto muka plus Darta jeung Aji arasup ka imah. Harita Sugana jeung Mimin geus sare tibra di kamar. Teu nyahoeun aya semah teu dionang. Atuh jempling harita teh ukur kadenge kerek lalaunan. Katayep Darta jeung Aji pating katayep kana panto kamar. Katempo di tempoan hiji-hiji akhirna mah tepi ka kamar nu hareup. Pantona dikunci ti jero, reg Darta jeung Aji ngarandeg. Silih pelong bangun bingung. Kumaha Kang? Pageui pampanto teh? Aji ngaharewos. Pasti di jerona aya jelmaan. Yakin di dieu heesna si Mimin teh. Jawab Darta bari tuluy noong tina liang kunci, tapi nu katoong ukur lomari jeung meja tulis. Kaayaan di kamar remang-remang ku lampu anu cahayana henteu bengras. Kumaha yeuna Kang? Dobrak wae pantona. Kapaksa kudu didobrak, mun teu kitu moal hasil. Akhirna Darta jeung Aji digawe. Porobot panto teh rujad berai muka meninga geblag. Korejat Sugana hudang bakat kureuwas melong kana panto bari molotot. Kitu deui Mimin manehna ngorejat hudang bari calangap asa dina pangimpian. Samemeh sadar kana kajadian nu tumiba jeleng-jeleng dua bayangan luncat kana ranjang. Seak kegendir kana tarang Sugana, leplos teu keuna kana sasaran, pedentrang kana temok. Mimin reuwas manehna ngajerit menta tulung tapi sorana teu leupas. Sabab gegendir Darta kaburu nyayang kana puh ceulina, jabrod kolepak Mimin kana kasur teu hudang deui, tuluy kapaehan. Setan alas, sasia ya modar, cek Sugana bari luncat. Karebak kana kursi peleuwer dibalangkeun ka Aji. Jeleng Aji luncat ka gigir, porolo kursi ninggang meja. Seak Darta narajang ka Sugana. Nu di alate palipisanana, lep Sugana ngelok deui. Siut paneungeul Darta milepas ka katuhun Sugana. Barang rek ditewak Darta malikeun paneungeulna dikepang ti kenca ka katuhu. Siut bret ramo Sugana kababad. Sugana gegerungan bakat ku nyeri. Ramona asa rampal kapaksa mundur ngajauhan. Tapi diudag ku Darta hiuk-hiuk kegendir diputerkeun duhureun sirah. Ngancam tarang Sugana. Seak leplos gereleng Sugana ngagereleng. Cedak kana bitis Darta. Rempayak bru Darta rubuh. Korejat hudang Sugana teh cerot najong irung Darta. Nu ngajurung kunung rek nangtung. Lengak ngadang heak bari merhu marurung. Waduh, tulung Aji, cek Darta kapaksa ngomong tadi namah moal bisa nyahoan ku musuh. Tapi Sugana rikat ngajamret tergos Darta. Breh katempo kalayan jelas, beungeut Darta kacaangan ku lampu. Sugana ngahuleng sajongjongan ras inget kana kajadian di Padalarang tea. Basa aya nu megat ku dua jalma nu turun tina oplet. Geuning sia, rek naon sia terus ka dieu? Sugana bari ngayunkeun dampal suku katuhu, rek ngajajak tarang Darta. Seak Aji ngayunkeun gegendirna, jabrod kana bincurang Sugana nu kenca. Koak Sugana ngoceak. Bru rubuh tuluy humarurung bari nyekelan bincurang. Podaran sakalan Ji, tumana euy? Cek Darta bari hudang. Karawak kana paneungeul nu tadi murag, Aji jeung Darta geus ngayunkeun gegendir rek nyiksa Sugana. Tapi aya kadenge pating kadepruk di pipir imah. Reg gerakan Darta jeung Aji ngawandeg. Duanana silih pelong. Mun beurang mah beungeutna bakal kaciri pias. Lantaran geus bisa neguh yen di sabudeureun imah Mimin loba polisi. Kak, dikepung Bang, kumaha? Aji ngadeg-deg sieun, tuturkeun agang yuk kabur. Cek Darta habak neungeul heula Sugana kana puhu ceulina. Lengak Sugana ngalengak bakat ku nyeri. Tapi teu nepi karipuh kuat kenenahan awak. Jeleng-jeleng Darta jeung Aji laluncatan kaluar ti imah, ti kamar, beretak lumpat ka dapur, porolo rak piring bahe. Eusina mancabura ayang-ayangan, komrang Aji nubruk kompor jeung katel, keduk tuurna neungar suku meja. Rumpuyuk namru sabab suku meni asalinu. Kang, tulungan Kang.
tulungan kuring ge suku, aduh, suku ya. Aji engke-engkean rek ngudag Darta. Tapi suku nu sabelah deui nincak jalantah anu bae basa kadupak. Sorodot plak nang karak bengkang. Untung sirahna teu ngabentur coet batu nu nangkub dedinya. Nempok kitu Darta gugup manehna bingung tungtungna teu malire ka Aji. Cedak nenggara panto dapur. Berebet lumpat barang rek lumpat kana temok jeleng-jeleng opat anggota polisi luncat megatan Darta. Sakilat congo bedil ngadangong kana tarang jeung dada saopat-opat. Atuh meninggal lenyap Darta teh tanaga ngadak-ngadak sirna rempeyak berak diuk meni anak anda preok. Ande prok teu sirikna wer-weran ki. Kep leungeun Darta aya nu newak trak sada bangkol sidik pisan. Darta teu bisa walakaya geus kacerek daleg gunu berwajib. Tuluy dibawa ka hareupeun imah ngaliwatan pipir beulah kulon. Bareng jeung kitu, dua anggota polisi sejen asup ka dapur kasampak Aji keur muringis nahan kanyeri. Jabasieun ku polisi. Basa polisi asup teh ukur calawak bari ngadegdeg. Kep dua leungeun ditewak, trak kadenge sora bangkol nu ngonci. Aji teu bisa meta hatena peot. Cilaka aing katewak ye. Waduh, milu ka Darta. Ceuk hate Aji bari ngeluk tungkul cipanon marebay bijil. Cedud leungeuna aya nu nyentok ngajak idit. Aji nurut dasieun jeung soak. Para mitra kaum dangu, tekung silila Darta jeung Aji geus tepung, duanana nyanang bangkol. Leungeuna dikatukangkeun diuk dina ubin dijaga ku polisi. Tekung silila para mitra berai panto tepas aya nu muka torojo sugana bijil bari kekereuceuman. Lempang rada sosoloyongan da puguh lieur tapi barang ret kanu duaan hatena ngemplong. Alhamdulillah. Geuning katewak bangsa teh nuhun Pak, ceuk sugana bari ngareret ka polisi. Nu nangtung deukeut lawang. Aya berkah nu jahat tiasa kacerek ayeuna pisan. Kumaha tuang ngarai naha teu sawios-wios? Ceuk polisi bari neuteup ka sugana. Nu mawi teu acan sadar, rupina mah kalangkung ti nyeri margi diteungeul ku bangsa ta. Punten Pak, tulungan Pak. Sugana asup deui ka jero dituturkeun ku polisi duaan. Barang geus aya di kamar mimin dipariksa kalayan taliti tetelangan ukur kapiuhan. Tarik teuing paneungeut ti Darta harita keneh mimin ditarekahan sangkan buru-buru sadar. Lila-lila ngulisik lilir berai beunta tuluy humarurung bakat ku nyeri. Min, kunaon ieu? Naon karasain? Sugana nanya bari melok. Cepil Kang nya satore Kang, ceuk mimin tuluy hudang. Sabar Min, keun da bangsatna katewak. Margi polisi kaburu sarumbing ka dieu. Geus meunang ngatur ti beurang keneh. Yuk, urang kaluar bisi aya hayang tepung jeung bangsatna mah. Sugana ngajak kaluar. Mimin nu meuni curing hak ngajan nyeri jeung lieur ge maksakeun turun tina ranjang lantaran panasaran hayang nyaho ka bangsatna. Bring opatan kaluar ti kamar sugana ngaleng mimin dituturkeun ku polisi duaan. Sanggeus aya dina teras mimin muraleng kanu duaan. Tetela sakilat ge apal eta teh Darta jeung Aji. Geuning si Darta ieu teh jeung si Aji urut kenekna, ceuk mimin satengah teu sadar. Tuluy ngadeuketan ka Darta gep gadona dicekel tuluy sina cengkat. Kapaksa Darta tangah treup paadu teuteup jeung mimin nu kekerot nahan amarah. Darta, tetela sia mah teu gablek rasa rumasa. Nah kawas lain lalaki we. Ka aing teh ngabongohan. Munya maneh satria datang terang-terangan. Yuk, najan rek pasean nepi ka galungan ge. Da aing moal mundur. Aing teh goreng-goreng ge incu basiwo sia. Jago pencati Cijambe. Ceuk mimin teu asa-asa nyaritana. Pangaruh amarah nu ngagolak dina dada. Ari Darta teu kuat teu nempo beungeut mimin ijid jeung ceceup beuki namahan. Kalayan teu loba omong cerot nyiduhan keuna kana beungeut atuh mending ngagurubug mimin teh tuluy jejebris. Setan sia, manusia burung bakawara. Gelo sia teh atuh kumaha? Yo hakan yo. Jabrod najong kana tarang Darta. Puguh Darta meningal lengak bari peureum bakat ku nyeri. Sedengkeun sugana jeung polisi nu araya di dinya reuwaseun. Gancang mimin dicekelan kuduaan bisi kateterusan nyiksa Darta nu teu bisa walakaya. Min singeling Min. Taya hartina nyiksa jalma taya daya. Ulah kitu Sing isin ku bapak-bapak polisi nu nulungan ka urang. Sugana ngalelemu hate mimin sangkan teu kamalinaan teuing.
Da maneh nage ari keheul mahna taku hayang ngirik ka Darta jeung Aji, hayang puas nyiksa nepi karuksak, tapi sugana mah bisa nahan dirina. Geuleuh atuh da Kang, kumaha wani nyeduhan? Yang tibatan diciduhan mah leuwih hade ditampiling we. Ceuk Mimin bari teterjelan hayang lesot. Da hayang najong deui kana cukang irung Darta, tapi ku polisi ditahan. Tos bu. Mugi sing sabar bu. Teu kenging kitu kirang saya bu. Polisi ngelingan kalayan sabar. Sabab ngarti yen Mimin teh keur nafsu. Ari Darta jadi buringas harita teh panon molotot ka Mimin, kasieun jadi leungit lantaran boga rasa geus kapalang, haok nyarekan. Heh, naon sia? Make nyarekan sagala ka aing? Heh. Ya pasti aing nyarekan ka sia. Mimin aing teu narima eleh. Sabab aing kaburu katewa kun wajib. Tapi sing inget sia mun aing aya keneh umur sabijil nanti panyara bakal ngayakeun balitungan jeung sia. Dagoan mangsana bakal tumiba. Sabab satungtung aya keneh umur aing moal waleh panasaran. Hayang mulangkeun ka nyeri ka sia jeung salaki sia nu saraka. Kituna teh bari molotot sakujur awak ngagidir nafsu. Mimin geus narik napas rek nempas panon geus molotot tapi kaburu dihalangan ku Suganda. Ari sabab mun diantep moal aya tungtungna. Geus Min ulah dilayanan Min geus. Geus ulah dilayanan geus keun bae. Geun. Mun dilayanan sarua gelona. Moal aya tungtungna cicing urang pasrahkeun ikan wajib. Mimin jempe tuluy ngareret ka polisi nu teu waleh siaga. Bedil geus ngadangong ka Darta jeung Aji bisi kabur atawa barontak. Pok polisi nyarita leuleuinaker. Pasugana kitu deui Bu Mimin. Ieu bangsat ayeuna bade dibantun ka kantor polisi. Salajengna bade diayakeun pamariosan anu langkung taliti. Dinten enjing pasugana kali ibu wayahna kedah sumping ka kantor polisi kanggo ngarengsekeun masalah ieu. Unyuk sumangga, abdi mah sejang ngiringan we. Hatur nuhun kana bantuan bapak-bapak sadaya. Nu sakitu ageung jasana. Margi upami teu kabujeng ku bapak-bapak mah duka kumaha nasib abdi. Da puguh dibongohan ku ieu bangsat atuh. Ceuk polisi nganuhunkeun. Ceuk Sugana nganuhunkeun kanu wajib nu geus nulungan ka manehanana. Taos janten kawajiban ieu mah. Margi pasugana tos laporan ti kamari, janten tidanget harita dugi ka ayeuna polisi teu cicingeun. Nanging teras-terasan ngayakeun panalungtikan ku rupi-rupi cara. Nya alhamdulillah lacak ieu jalmi katuturkeun dugi ka kengingna. Nanging punten la teuing dongkapna bantuan. Dai kedahna mah tiasa dicegah sateu acana. Hal ieu aya kakaliruan dina hal waktos. Ceuk polisi ngajelaskeun yen penyergapan ka Darta jeung Aji saenyana mah geus direncanakeun ti beurang mula. Sabab rangkak paripolah Darta teu leupas tina pangawasan wajib. Ngadengi kitu Darta jeung Aji meningal lenyap sarta rasa kaduhung minuhan hatena. Nya nuhun atuh, sadayana katampi kalayan kabingahan, ceuk Sugana bari marah mai. Hatena ngarasa lugina. Para mitra sadaya sabab laporan manehanana ku polisi bener-bener diperhatikeun, nu akhirna Darta katewa. Saterusna Darta jeung Aji dibawa ku polisi ari Sugana jeung Mimin arasup deui ka imah. Cepret panto dikunci. Kaayaan asa robah jadi jempling, komo sanggeus jip polisi teu ngadenge deui sorana mah teu kadenge sorana. Estu rehe comrek mata keung. Harita Mimin ngahuleng inget kana ancaman ti Darta nu mata kukurayeun. Min, kumaha ayeuna ieu? Aya keneh nu karaos atawa henteu? Mun karaosna repot urang ka rumah sakit, Sugana aya keneh nu jaga. Ceuk Suganda ngamimitian nyarita. Manehna hariwang bisi pamajikanana katutuluyan sabab diteungeul puhu ceulina, cacakan manehna oge kaci dari puhna sabab sababaraha kali kabeunangan ku teungeulan Darta. Sabada ditanya ku Suganda, Mimin harita nyarita. Teu kedah Kang, margi sakieu mah teu repot. Tapak diteungeul teu patos nyeri upami dibandingkeun sareng ucap-ucapan si Darta mah. Nu matak nyeri kana hate. Abdi malangkung hariwang nguping ancaman si Darta. Margi manehna jelas ngunek-ngunek ka abdi, dugi kawantun ngancam payuneun polisi. Kedah kumaha atuh abdi teh Kang? Ceuk Mimin bari ngusap beungeut. Manehna bener-bener kaweur teu sanggup narima ancaman anu sakitu tegasna. Bisinya dijalankeun dina mangsana, sabab dina hiji waktu mah Darta teh memang baris bebas deui moal dihukum salilana. Akang ge reuwas, tapi naon deui nu kudu dipikiran ku urang atuh?
Ayeuna mah teu kudu hariwang lah sabab Sidarta jeung baturna geus katewa kudu wajib. Atuh saja bati kitu ancaman Sidarta teh diucapkeun hareupeun polisi eta ngandung harti hukuman Sidarta bakal leuwih berat. Sabab teu sopan jeung nemongkeun sifat nu jahat. Jauh kana eling atawa babalik pikir. Malah kalah ka ngarencanakeun kajahatan sejen nu bakal dijalankeun di mangsa nu bakal datang. Da ieu pikeun polisi mah geus jadi bahan pamikiran nu baris ngaberatkeun ka diri Sidarta sorangan. Jadi urang mah teu kudu sieun, tenang we. Suganda ngabeberaha teh Mimin tapi hatena mah hariwang. Abdi percanten kanu berwajib nanging jalmi teh apan aya apesna Kang. Jeung aya jayana atuh saja biti kitu nu jahat mah loba akalna. Mana komo Sidarta mah nekat tangtos mata kariwang. Urang ulah gagabah. Nyakeun atuh. Urang pikiran deui engke sarta urang bada mikireun jeung wajib. Ieu ayeuna mah urang reureuh lah Kang capek ye. Mimin ngahulang sakedeung manehna inget deui kana ancaman Darta. Atuh saja bati kitu inget ka anak pamajikan Suganda nu di jalan Sunda tangtu dina hiji mangsa mah. Pasti para mitra sadaya bakal datang kadinya. Hal ieu leuwih dipikasieun ku Mimin. Manehna mending ngarahuh ret ka salakina nu geus kas kamar tungtungna nuturkeun. Ti mimiti harita ka imah Suganda tara aya nu datang deui lantaran Darta jeung Aji diteruskeun ka pangadilan. Putusan kudu dipanjara dibanceuy lidana 10 bulan. Lamun Darta teu sadar kana kasalahanana, hukuman bisa ditambah deui. Sabab Darta geus ngucapkeun ancaman ka Mimin teh. Tapi sok sanajan kitu ge hate Mimin teu bisa tentrem. Beuki lila kalah ka beuki teu puguh rasa, cicing di imah teh teu betaheun. Malah sakapeung sok mimilu ka kantor. Atuh matak ribut jeung Suganda sabab kehadiran Mimin di kantor bakal nimulkeun rupa-rupa pertanyaan ti anak buahna nu akhirna bakal tepi ka buwati jeung anak-anakna. Dina hiji mangsa Mimin jeung Suganda parerea omong parebut pamadegan. Mimin keukeuh hayang pindah, Suganda tetep hayang di dinya. Sabab berat ku perusahaan nu beuki nerekel bae. Sedengkeun Mimin teu eleh carita manehna ngomong nu pamungkas dina eta debat. Ayeuna mah kieu we Kang lah. Upami Kang Gana abot ka perusahaan mangga we. Tetep tumetep di dieu ngan abdi serahkeun. Mun berat ka abdi urang alih ka Jakarta sarta perusahaan alihkeun ka Jakarta. Carana mah kumaha we na bade diical atawa nepi pindah alamat. Kitu tah ceuk Mimin para mitra tuluy jamedud baeud bari jamotro. Suganda meni ngahuleng ari ngadenge kitu mah manehna teu nyangka meus-meus acan. Yen Mimin bakal nyarita kitu, satadina mah teu digugu teh asa mustahil atuh da. Sabab pindah ka Jakarta teh kudu kuat alesanana. Min, naon maksudna make nyarita kitu? Na teu aya jalan sejen nu leuwih hade, ulah waka mamawa kana rumah tangga atuh sagala-gala ge, ceuk Suganda. Abdi geus ngajelaskeun leuwih loba ti kamari keneh. Nanging ku akang teu diperhatoskeun. Ayeuna mah kitu we mangga we emutan. Na berat ka abdi atawa ka perusahaan. Mimin tetep dina pamadeganana. Ai pindah ka Jakarta teh Min kudu kuat alesanana. Pirakungan sakadar sieun jeung hariwang nu dipake alesan. Teu kuat atuh nu kitu mah. Teu kiat kanggo akang da kanggo abdi mah alesan kiat pisan. Memang perasaan akang moal sami sareng abdi. Sarta kahariwang abdi moal sami sareng kahariwang akang. Ayeuna mah kantun milih we nah abot ka perusahaan atau abot ka abdi. Atanapi memang ngahaja sangkana bisa tepung deui jeung buati. Mun kitu carana mangga atuh tepangan, da abdi ge moal nyarek ngan akang tangtu doraka jalir janji. Suganda ngap. Sirahna karasa berat bakat ku bingung sedengkeun ari kudu ngalesotkeun Mimin mah asa berat keur waktu eta. Can kapikir ari kudu papisah mah tungtungna Suganda ngahuleng salila-lila ditungguan ku Mimin anu hayang meunang putusan. Teuing naon nu jadi sababna lila-lila mah Suganda bet eleh leeh. Hatena para mitra eleh ku pangaruh Mimin. Suganda teu ngingetkeun kana hesena ngadegkeun perusahaan, teu ngingetkeun kana kahirupan para pagawe nu geus lila babarengan jeung manehna. Akhirna para mitra Suganda nurut kana kahayang Mimin rek pindah ka Jakarta sarta moal balik deui ka Bandung. Min akang berat ka Mimin, jadi satuju pamingali ka Jakarta. Mimin marah mai deui paromana. Hatena surak sabab salakina beunang kapangaruhan ku manehanana. Nya akang satuju ayo urang ka Jakarta. Akang rela ngorbankeun perusahaan nu keur maju di Bandung sarta rek dibawa ka Jakarta.
ngan supaya aman jeung buni ngaran perusahaan rek diganti malah nu di dieu merek dijual kanu butuheun tak kitu min. Mimin teu nemalan gabrug ngarontok ka Sugana namplokeun ka bungah nu minuhan dada. Sugana narik napas jero hatena buleud rek nurut kana kahayang Mimin sabab Mimin teh banda nu pang dipikanyaahna nu moal bisa dipisahkeun najan kumaha bae oge. Kitu pamadegan Sugana dina mangsa harita. Lila-lila Mimin cengkat panon melong ka salakina bari nyekel kana pepeuteuyan Sugana. Pok nanya lalaunan semohogo. Ira ngalihna Kang? Akang bade nawiskeun heula perusahaan sugan aya nu wantuneun upami tos pajeng sarta artos tos katampi urang mios ka Jakarta. Abdi mah ngiringan hatur nuhun kana kasayan mana Akang. Nanging kade ulah ngaraos kapaksa tanapi dipaksa margi ieu mah kanggo kasalamatan sareng katengtreman urang duaan Kang. Geus min lah Akang ngarti. Ti harita Mimin jeung Sugana akur deui malah maasa leuwih geugeut bata nu enggeus-enggeus. Mimin sugemaha teh sababah kalaksana hirup di Jakarta. Senangah-nangah ning moal aya nu ngaganggu, moal aya nu ngaharu biru. Sabab kula warga buwarti moal aya nu nyaho ari manehna di Jakarta mah. Sarta warisan ti Sugana moaragrag ka anakna nu 3, kitu tujuan Mimin nu sanyana. Ari Sugana bubuhan lalaki leumpeuh Yuni, pamadeganana jauh pisan jeung bareto. Estu patukang tonggong, ayeuna mah eleh ku Mimin, ciga muning nu ditungtut. Para mitra ditungtungan tali tenokan. Sifat Sugana nu hade jeung pujieun leeh ku kageulisan Mimin, ancur ku pangaruh omongan nu memang wani jeung bisa ngolona mung hanya kal waktosna kabujeng see.